Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit. Ayeuna bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komen nya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka 10na. Kumaha salajengna saur cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak tung dung tes. Hebat euy Ki, hebat. Ieu teh meunang teu mun uing miluan ngahibur warga di dieu jeung Aki Ki. Ki Pantrong neuteub seukeut ka Jakarungsing. Anu pikeun dirina mah anyar pinanggi. Da memang Ki Pantrong lain urang dinya. Tapi sanggeus mireungeuh yen aya sabaraha urang warga anu emprak bari nyebut-nyebut ngaran Jaka Sinting. Atuh Ki Pantrong nya tujuan. Nya mangga bae atuh jang bade ngiringan mah. Sok bade kumaha ngiringan jang. Kieu ya Ki. Uing hayang nempo kapinteran Aki anu leuwih hebat tibatan nu tadi Ki. Ayeuna ieu pangmanahkeun limus. Tapi kudu keuna jeung tepat sasaran Ki. Kade nyalahan mana Ki? Ceuk Jakarungsing bari leumpang muru nyamperkeun kana handapeun tangkal buah tuluy nangtung di handapeunana. Sanggeus kitu manehna neudeun hiji buah limus dina sirahna. Sok Ki, gerapana ieu limus teh Ki? An kade ulah tarang uing anu diarahna nya bisi meot. Atuh nu lalajo ting polohok ngarasa melangeun tayohna mah sabab geus pada nyaho yen Jakarungsing teh jawara nu geus loba jasa ka lembur maranehanana. Ulah jang, paur jang. Nya entong den Jaka entong. Paur. Kadenge babaraha urang warga ting corowok ngalarang Jakarungsing. Sing tenang bae atuh Lur.
Ki Pantrong ieu hapanan Dewa Jamparing. Tenang jadi tong horiwang tong hancewang geus tangtu Ki Pantrong bisaeun geura lain kitu Ki, cek Jakarungsing bari ngarerer ka Ki Pantrong. Ki Pantrong rada mentegeg oge hatena, teu nyangka rek meunang panangtang samodel kitu ti budak kamari sore. Tapi sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun sarta kapercayaan dirina geus bijil. Tungtung nama Ki Pantrong unggek bari mesem. Nyasok geura siap-siap. Ayeuna eta buah limus rek dipanah ku kuring jang. Cek Ki Pantrong bari tuluy mesat Jamparing anu digantungkeun dina tonggongna. Laju manehna mundur ngajauhan ti lebah nangtungna Jakarungsing anu keur nyunyuhun limus. Sanggeus dirasa menang jarak anu pas pikeun ngincer sasaran, Ki Pantrong ngeureunkeun lengkahna. Tuluy bae mentang gondewana anu geus dieusi ku Jamparing anu siap dilesatkeun. Teutepanana museur kana sasaran. Kayaan didinya jadi simpe, kabeh jelema jadi baralem. Hampir kabeh nu lalajot teh narahan napas. Malah mah aya nu nungkup beungeut sagala. Tuanieun nyaksian kan eta kajadian. Pon kitu deui Nyi Rokoya. Jajantungna ngadon ratug tutunggulan. Inggis rempan. Lamun anak panah Ki Pantrong nepi ka nyoledat tina sasaran. Hayu atuh Ki euy. Geura lepaskeun anak panah Ki. Cangkeul manten ieu uing na Ki. Jakarungsing mah tenang we katempona teh. Taya riuk-riuk kasieun. Tertek. Kadenge sora senar gondewa anu rengkeng ditarik. Set belesar siut. Anak panah ngeblesur muru sasaran. Cerem. Pas pisan anak panah nancep tepat karena tengah-tengah limus anu keur disusuhun ku Jakarungsing. Atuh pugoe nu tadi narahan napas teh jadi aremprak bari surak eak-eakan. Wah, bener-bener hebat euy Ki. Pantes mun Ki Pantrong disebut Dewa Jamparing teh geuning kieu kehebatanna Ki. Cek Jakarungsing ngancungkeun indung leungeunna ka lebah Ki Pantrong. Ari Ki Pantrong mah ngan ukur manggut be bari mesem. Oh, sakai deui nya Ki. Mangga jang mangga. Kaya, dia kaya, adieu. Cek Jakarungsing ngagupayan Nyi Rokoya anu pias taya getihan. Najan bari gandeng ku sora soang jeung boga rasa asa-asa. Akhirna mah Nyi Rokoyah nyamperkeun oge ka Jakarungsing. Kumaha Kang? Cek Nyi Rokoyah. Dulur-dulur, ayeuna uing jeung Nyi Kaya rek nangtung pareup-pareup ye bari pagegel-gegel ieu buah limus. Pancen Ki Pantrong kudu manah pas di tengah-tengah limus anu keur kuing jeung Nyi Kaya digegelnya. Daek nyaksian teu, daek teu. Atuh pugoe nu araya di dinya teh surak deui bae. Hampir kabeh ting coroboknya tujuan. Liam ti eta oge beuki nambah be nu lalajona, beuki ngalobaan. Sabab ngadenge ti congor-congor ka congor. Jadi beuki loba anu tamplok anu lalajo ka dinya. Barungahna para warga teh beda deui jeung nu karandapan ku Nyi Rokoyah mah. Beungeutna ngaradak leuwih pias ngadenge caritan Jakarungsing anu sarupa kitu. Tuluy pok be Nyi Rokoyah setengah harewos nyarita ka Jakarungsing. Kang, abdi mah sieun Kang. Tenang bae atuh ya euy, tenang ya. Tong sieun-sieun, da moal kudu naon ieu. Pan Ki Pantrong teh cek aya tadi jago cenah jago Jamparing, Dewa Jamparing teh. Lian ti eta oge kaya kudu percaya ka Akang. Lamun teh mah anak panahna nepi ka nyoledat,
tangtu bakal hancur jadi lebu heula tah sampe kena kana kulit urang oge. Sok sing yakin ah. Cek Jaka Rungsing ngagedekeun hate Nyi Rokoyah sangkan teu sentar. Ngadengi kitu mah jadi leah oge Nyi Rokoyah teh. Dirina inget yen Jajaka nu aya di hareupeunana teh lain jalma samanea. Tapi hiji jawara anu luhur ilmu pangartina. Nya akhirna mah Nyi Kayah nurutkeun bae kana kahayang jeung pamenta Jaka Rungsing. Tah lamun geus satuju mah kabehanana hayang narempo ieu atraksi. Wayahna nya dipenta heula karidwanana pikeun nyawer saiklasna ka Ki Pantrong. Hayo Ki, gerang uring laki eta kecerekna Ki pentan laki. Cek Jaka Rungsing bari ngareret ka Ki Pantrong. Nu direret surti tuluy bae muka tudung cetok anu dipakena. Saterusna mamehna nguriling mentaan duit ka nu lalajo. Sakabeh nu lalajo teh sungsong ngarasupkeun duit kana tudung cetok anu ditangkarakeun ku Ki Pantrong. Mani metet eusina bebeunanganana. Rek teh kitu kumaha atuh? Sabab anu biasana tara mere oge ari nempo lalajoan anu matak nyugemakeun kana hate mah jadi pada mere. Rengseng nguliling Ki Pantrong nyamperkeun ka Jaka Rungsing. Ieu artosna jang mangga nyanggakeun. His, eta mah duit aki lain duit uing. Pek we rawatan ku aki. Uing mambung Ki ah. Ieu mah sakadar mantuan jeung milu ngahibur warga we wungkul Ki. Ngan omat yeuh kade ulah nepi ka keuna kana pipi Neng Kayahnya anu lemes anu geulis ieu nya kade. Ulah nyoledat palana Ki. Mangga jang mangga. Duh, hatur nuhun pisan tos ngabantos ka aki jang. Sasarina mah tara kenging ageung kieu jang. Cek Ki Pantrong rengkuh bari mesem. Atra aya kabungah dina paroman beungeutna. Nya Ki, geus milik aki we meureunan eta mah Ki. Sok ah, ayeuna mah geura siap Ki. Ieu uing geus siap-siap yeuh rek pacium mencium buah limus jeung Nyi Kayah Ki. Sanggeus kitu mah tuluy bae sora soang aya deui. Jaka Rungsing jeung Nyi Rokoyah nangtung pahareup-hareup. Ampir rapat ukur kahalangan ku buah limus anu ditahan ku bibir masing-masing. Harita Ki Pantrong geus nyicingan di tempat anu merenah. Bari mentangkeun deui kondewana. Atuh kaayaan jadi cempling deui we, taya nu nyarita sakecap-kecap acan. Rakatak. Tali gondewa geus rengkeng dipentang ku Ki Pantrong. Tungtung panah anu nyucung seukeut lempeng ngarah kana limus anu nyelap di sela-sela antara baham Jaka Rungsing jeung Nyi Kayah. Ki Pantrong museurkeun pangincer sapinuhna kana sasaran. Dirina sadar lamun nyoledat saeutik bae geus tangtu bakal aya nu jadi korban katiir ku panahna. Kesang tiis mimiti renung minu hantarang. Tapi sanajan kitu manehna angger panceg dina kapercayaan diri anu sapinuhna. Anu lalajo oge teu eleh deg-deganan. Hampir kabeh narahan empesan napasna. Malah mah aya nu peureum, aya deui nu micin beungeut awahing ku teu sanggup pikeun nyaksian panah anu rek ngablesur nuju kana buah limus. Komo Nyi Kayah mah tita tadi keneh oge geus teu empesan. Boga ilmu olah napas karek saeutik oge pamere Ki Sarpa. Harita mah dipake ku manehna. Ukur Jaka Rungsing we nu katempona tenang teh. Bubuhan hiji jawara anu geus masagi ilmu pangartina. Jadi geus teu aneh pikeun dirina mah dina nyang hareupan perkara sarupa kitu teh. Ngan pikeun ngajaga bisi Ki Pantrong salah sasaran mah. Cicing-cicing Jaka Rungsing matek ajian tameng raga.
lalaunan leungeun Nyi Rokoyah dicekel. Jadi saumpama anak panah nyoledat oge geus tangtu bakal lebur semehkeuna kana kulit Nyi Rokoyah jeung kana kulit Jakarungsing. Siap-siap Jang, tahan Jang. Ya, belesat. Jampare ngabelesat tarik nyemprung mangsa dilepaskeun tina gondewana ku Ki Pantrong. Atuh reup Nyi Kayah beuki peureum cerep anak panah nancleb pas pisan di tengah-tengah buah limus anu keur diapit ku dua baham. Atuh ger anu lalajo surak deui. Aya nu ting corowok, anu emprak, nu ting haruit oge loba. Katempo kabehana oge ngarasa reueus jeung puas kacida nyaksian eta kajadian. Sabot keur kitu, Jakarungsing nyekel anak panah anu nancep dina limus teh. Set kalawang. Anak panah teh dialungkeun ka luhur. Najan katempona laun dina ngalungkeunana, tapi buah limus teh kacida luhur ngapungna. Hayo Ki, sikat deui Ki, eta buah limus sikat Ki. Cek Jakarungsing ngagorowo ka Ki Pantrong. Atuh pugowe Ki Pantrong rada ruas oge, tapi rikat manehna nyabut deui jamparing tina tonggongna tuluy dipentang belesat. Buah limus anu keur nyurungkuy ka luhur teh disusul ku anak panah anu dilepaskeun ku Ki Pantrong. Cerep. Buah limus katiir pas pisan kana sasaran. Atuh pugowe nu lalajo beuki ayeuh-ayeuhan sarurak. Hidup Ki Pantrong hidup, hidup Ki Pantrong hidup. Hidup Ki Pantrong hidup. Hidup. Reang saur manuk di sarada. Jakarungsing mesem, Nyi Rokoyah imut mawur. Ari Ki Pantrong mah najan katempona masih kena ruas oge, tapi maksakeun dodongkoan tanda ning mere panghormat sakaligus nganuhunkeun kanu lalajo. Dulur-dulur urang lembur. Rupina mung sakitu nu tiasa dipintonkeun ku Aki dina danget ieu. Hatur nuhun pisan kanu parantos nyawer katampi pisan. Wilujeng tepang diwe dina sanes waktos kai deui hatur nuhun. Cek Ki Pantrong mukas pagelaran debusna. Keheula dulur-dulur euy keheula. Ieu mah bisi aya nu rek nambahan nyawer. Ieu Nyi Rokoyah rek ngiderkeun deui cetokna si Aki yeuh. Sok anu redo jeung nu boga we ieu mah yeuh bisi rek nambahan jeung si Aki euy. Sanggeus kitu mah Nyi Kayah ngiderkeun cetok Ki Pantrong diputerkeun kanu lalajo. Teu sangka horeng loba oge nu mere deui. Sanggeus rengse mentaan tuluy hasil bebeunanganna dibikeun ka Ki Pantrong. Ari nu lalajo mah terus bae balubar. Kanggo Nyai sareng Ujang we atuh ieu mah artosna pan Aki mah atos tadi. Cek Ki Pantrong bari nampanan cetok anu pinuh ku duit receh anu diasongkeun ku Nyi Rokoyah. His ulah atuh Ki, kok bae jeung Aki kabeta malah apanan Aki anu ngamena oge lin uing. Duh Jang, nuhun pisan atuh ieu nya. Asa nembean kenging anu mencekil sapertos kieu mah Aki teh Jang. Nyaki teu naon lah. Nu matak engke mah ulah sorangan bae ngamena Ki. Kudu aya batur jadi aya layan. Apanan lamun rame mah anu ditembongkeun ku urangna. Tangtuna oge bakal loba deui anu mere duitna oge Ki. Nyari ukur timbang kitu bungkul mah batur oge haroreamun Ki. Nya leres oge Jang. Da kapungkur mah duaan Aki oge Jang sareng Incu. Nanging tos aya kana 2 tahun Incu teh pupus. Nya atuh janten nyalira we ayeuna mah milari artos teh Aki teh Jang. Oh kitu Ki. Terus salila Aki duaan jeung Incu loba teu bebeunangan Aki? Ah henteu Jang.
nya kitu teh awe jang teu angger kalan-kalan mah teu kenging pisan acis teh jang nya daki mah anu biasa bae sih nemongkeunana ki nu matak coba engke mah siga tadi ngamen teh ki kudu wanian wing yakin lah aki teh bisa sabab aki geus jago dina ngulinkeun panah teh ki tinggal boga kawanina we sok geura neangan batur anu daekeun nyuhun buah siga wing tadi ki nyajang kelah aki bade milarian heula jalma anu luas nyanggeus satunya kinya wing jeung Nyi Kaya rek lempang deui yo aya kepentingan kena ieu teh ki oh mun mangga jang mangga sakali deui aki ngahaturkeun reun nuhun ka si Sujang sareng ka si Nyai nu tos kersa ngabantos aki. Jakarungsing jeung Nyi Kaya mares sembari manggut anu saterusna mah duanana ngaleos pikeun teruskeun deui leumpangna ngajugjug ka imahna Bisarti. Si Aki Ki Pantrong akur ngaleos sajabalik meureun kalemburna sedengkeun cariturkeun lalampahan Jakarungsing harita geus anjog ka imah Bisarti. Kasampak Bisarti keur ngagoler di tengah imah bari humarurung dibaturan kumang Ikat jeung anakna. Sampurasun punten sampurasun pulen rampes ai geuning aya Nyi Kaya kalebet jang Nyai kalebet Cek Mang Ikat ngabageakeun. Jakarungsing jeung Nyi Kaya arasup ka jero imah tuluy dariuk gigireun Bisarti. Oh Mang wing marek langsung bae kana intina ieu teh Mang datang ka dieu teh wing hayang ngubaran pamajikan Mamang menang teu Mang duh kenging pisan atuh Den kenging mangga Den nuhun sateu acan oge Den aden kerasa ngalandongan mangga Den. Mang Ikat teh sirikna dodongkoan. His tong danden lah Mang lah sebut bae Jaka gitu deh si Kasep si ganteng ulah dundanden Mang lah mohon mangga Den jang Jaka mangga. Mang Ikat jadi arapa pareup. Jakarungsing nyerenge sanggeus kitu mah tuluy we manehna andekak sila pel leungeunna diantelkeun kana lebah suku Bisarti anu bareu geus rada lila kerenjet Bisarti ngrejet sakedeung tapi saterusna mah cicing bae. Jakarungsing ngagunakeun hawa murni banyu panyecep anu dialirkeun kana sukuna Bisarti. Tetela yen Bisarti teges kakeunaan ku peurah Raja Sinduk najan ukur antel kana tapakna wungkul oge tapi lamun diantapkeun mah balukarna matak ngaburukeun kana jajantung. Hadena Jakarungsing kaburu datang jadi nyawana Bisarti teh aya harapan pikeun katulungan. Rengse nyalurkeun hawa murnina tuluy Jakarungsing ngagunakeun tanaga lapisanana pikeun nyedot racun Raja Sinduk anu geus nyaliara dina sakujur badan Bisarti. Sret kulit Bisarti dikoet seeutik ku kukuna Jakarungsing. Berebei getih semu hideung ngalai kaluar. Loba oge bijilna getih teh. Sanggeus sakabeh peurah anu nyaliara dina sukuna Bisarti kasedot kabeh mah. Tuluy raheut kurut kuku tadi teh diusap ku dampaleungeun Jakarungsing. Aneh dadak sakala nalika tatuna diusap jadi rapat deui lita taya tapakna seeutik-eutik acan. Tah ayeuna mah Mang euy pangalakeun daun tahulu terus daun wera jeung daun brahma Mang. Cek Jakarungsing ngarek ka Mang Ikat. Punten Jang dupi
daun Brahma teh sapertos kumajang. Cek Mang Ikat can apaleun tayoh nama kana nu ngaran daun Brahma teh. Eta mang anu siga daun nangka Walanda teh geuning. Sok loba dina rungkun awi oge nu kitu mamang. Oh, mangga jang mangga. Sanggeus kitu mah teu loba tatanya deui Mang Ikat teh. Tuluy bae ngagedig indit pikeun nyumponan pamenta ti Jakarungsing. Bubuhan kaayaan di pelemburan jadi teu hese beleke neangan ngandang daunan anu dipentak ku Jakarungsing teh. Teu kungsi lila oge Mang Ikat geus balik deui bari mawat 3 rupa daun. Sanggeus eta daun dikumbah, tuluy daun teh dirames ku Jakarungsing nepi ka lemes sarta bijil caina. Tuluy weh sanggeus dirames dipopokeun kana suku Bisarti. Teu kungsi lila sanggeus walatra mopokeun dang-daunan kana atu Bisarti. Bray. Bisarti beuntak. Nyeh imut. Kumaha manehna genah? Cek Mang Ikat tumanya kanu jadi pamajikanana. Raoseun bapana tiis. Tembal Bisarti. Paromana mear deui ayeuna mah. Teu siga tadi. Cager doh ayeuna mah bi, cager. Aduh, hatur nuhun Sujang, hatur nuhun. Cek Bisarti nganuhunkeun bari mesem. Lantaran geus cager, nyaina uing jeung Nyikaya rek balik deui mang ah. Bisi kahujanan di jalan ieu geus angkeb. Meni parawe kieu geuning mang. Cek Jakarungsing bari nunjuk keluar anu memang kaayaanna geus poek ku pihujanan. Ih, enggal-enggalan teuing atuh Jang. Teu acan oge disaogikeun cek kopi. Keur atuh antosan Jang. Cek Mang Ikat nyekel leungeun Jakarungsing. Geus mang lah teu kudu kupak kopi mang. Moal loba teuing ngopi uing mamang ayeuna mah bisi hideung hate mang. Ieu atuh sakedik Jang, kangge meser bako Jang. Cek Mang Ikat ngepelkeun duit kana dampal leungeun Jakarungsing. His, embung uing mamang ah. Tarang abako mang. Mending jang jajan budak bae duit mang tah ulah kawingkeun mang. Cek Jakarungsing bari ngepeskeun leungeun Mang Ikat. Duh, hatur nuhun pisan atuh Jang. Nuhun. Mugi we sing janten amal kasayan Jang. Nya sami-sami mang. Wing balik mang nya. Sanggeus kitu mah Jakarungsing beres amitan jeung Nyikaya. Tuluy talurun ti imah Mang Ikat. Lengkah sukuna dituturkeun ku paneuteup Mang Ikat sakulawarga anu pinuh ku kabungahan. Para wargi sadayana. Langit bengras taya tedeng aling-aling. Sumorotna panon poe mangsa harita kacida nyelenetna. Nu maracul di sawah loba nu geus areureun ngariuhan. Di imah pupuh lembur Jatingora harita Jakarungsing keur anteng ngarendos laja goah anu meunang moe. Rek nyieun ubar tayuh namah Jakarungsing teh. Ari nu kitu jeung ubar naon Jang eta teh Jang? Cek Kisar patumanya. Loba ki hasiatna maki. Pang-pang nama nu kieu teh pikeun ngubaran panas jero ki. Tetela ari kunu ahli nama nu dianggap teu pira oge geuning jadi ubarnya. Nyaho atuh ki sagarupa oge gumantung kumaha urang ngolahna. Rek dijieun ubar tangtu bakal jadi ubar. Rek dijadikeun racun nya tangtu bisa jadi racun oge ki. Percayalah aki mah ka muridna Ki Doblang mah. Sabab aki geus nyaho persis yen guru Jang Jakate salianti jago ilmu kadugalanana oge ahli dina widang tatambahna. Sakanyaho aki mah Ki Doblang teh kungsi guguru kabah Durba si raja obat ti sagara 7. Jadi teu aneh
lamun pangabisan Abah Durba teh geus kakawasa kabeh ku guru Jang Jaka nu ayeuna geus diturunkeun deui ka salira Jang. Oh, jadi eyang guru uing teh ngaranna Abah Durba. Bener teh Ki? Nya leres Jang. Ayeuna mah tos teu aya Abah Durba teh. Geus lila ninggalkeun alam dunya oge. Duh, guru uing teu pernah ngomong-ngomong soal Abah Durba we Ki. Nya wios we atuh Jang. Anu penting mah ilmuna kudu bisa dimangpaatkeun pikeun kapentingan jalma rea. Sangkan ganjaranana bisa nului ka anjeunna Jang. Nyalah Ki, uing janji lah bakal terus nulungan batur anu keur garering. Rek diubaran meh calagur lah. Tapi lamun anu jahat mah rek disina mangkat heula we ka alam baka Ki. Sabot keur gunem catur kitu. Ujug-ujug kadenge sora nu nyarita. Najan laun tapi karasana mata katorekan kana ceuli. Tandaning nu nyarita teh diparengan ku tenaga lapisan tingkat luhur. Hei, pamirsa pecinta dongeng AT official, geus heula ieu pageto urang tuluykeun deui da waktuna geuning geus seep. Uluh, waktosna kabujeng seep wadia balat ATE official. Keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.